Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu di mana bae ayana, alhamdulillah kalayan kudrat ilahi robbi qodaratin maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangukeun deui sareng simkuring kang tile dina acara cerita Sunda atanapi dongeng Sunda. Yaeta urang neraskeun hanca carita anu katunda dina judulning carita Jakarana. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amboros ti Palihan, Bandung. Kasugri kaum dangu. Dina jujutan hanca carita anu katunda. Pedaran kang teu kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan alam pabeberang. Nyatana kajakarana anu nuju ngudag-ngudag si Jupri jeung baturna. Kumaha tumitra lajenganana ieu carita? Sumangga langkung paos namah urang sami-sami Bandungan deui kusadayana. Jupri, Oded, gawat eureun sia. Lamun teu ngagugu montong sambat kaniaya. Buru eureun sia lamun hayang salamet mah. Jakarana ngagorowok deui kanu duaan sorana beuki tarik sangkan kadengeun. Tapi angger si Oded jeung si Jupri teu eureun maranehna terus bae lumpat meuni apeng-apengan kawan teu bakat ku sieun. Kurang ajar sia dititah eureun beut kalah beuki tarik. Rasakeun sia. Ceuk Jakarana. Reg eureun napas ngahegak, harita keneh rakatak ngerahkeun tanaga jero kana kadua dampaleungeuna. Sedengkeun panon mencerong ka si Jupri jeung si Oded anu katingali tonggongna. Hiup! Jakarana ngagorowok bari ngedorongkeun kadua dampaleungeuna ka hareup. Nya ari ku saliwat mah teu katingali nanaon, tapi akibatna kacida mata kaget. Sabab harita si Oded jeung si Jupri anu keur jongjon pating beretek lumpat. Harita keneh ujug-ujug pating gedebut labuh. Sabab aya kakuatan anu kacida rohaka ngadorong kana awak maranehna. Satuluyna pating jarungkel dina lemah. Waduh, ampun. Aduh. Si Oded jeung si Jupri duanana pating gorobok. Goreleng awakna si Oded gogorelengan kitu deui si Jupri. Orolo tina sungut nangutahkeun getih hideung anu lalambaran estuning mata kuatir. Aduh. Ceuk si Oded gegerungan awakna gogorelengan ngarasakeun kanyeri anu pohara. Hampura Oded. Salah maneh bongan atuh jadi jelema teu bisa diajak kana jalan anu bener. Lantaran maneh mah geus dielingan oge teu ngagugu. Jadi wayahna lamun si laing kudu ngalaman kieu. Ceuk Jakarana anu harita geus aya di dinya. Nangtung ngabadega panon melong ka si Oded anu keur gogorelengan awakna adu glajer. Sungutna terus bae.
golok-gok ngutahkeun deui getih bajuna geus basuh sarata beureum ku getih. Aduh. Aduh. Ceuk si Oded tuluy bae gegerungan. Beuki lila sorana beuki laun. Anu satuluyna jep jempe teu kadenge deui sorana. Awakna ngulapes leuleus, les ngalepaskeun nyawa. Sedengkeun kayaan si Jupri teu jauh beda. Manehna oge sarua keur ngarasakeun kanyeri anu pohara. Awakna adu glajer getih kaluar tina sungutna. Tapi sok sanajan kitu, si Jupri maksakeun cengkat lalaunan terus nangtung bari sasampoyongan. Oded! Oded! Ceuk si Jupri lalaunan nyamperkeun ka si Oded. Anu harita geus teu kadenge deui sorana. Lantaran si Oded geus eueuh nyawaan. Brek diuk gigireun. Oded! Oded! Gawat udang oi! Ceuk si Jupri bari jeung ngaguyah-guyah awak si Oded. Tapi si Oded teu ngawalon diguyahkeun teh awakna kalah oyag kabeh. Oded! Oded! Si Jupri ngagero ka si Oded hing ceurik kawas budak. Ditingalikeun ku jakarana. Jupri! Geus teu kudu ngaguyah-guyah si Oded. Lantaran si Oded mah moal nyaring sabab manehna geus maot. Ceuk jakarana melong ka si Jupri. Ngadenge kitu si Jupri ngareret ka musuhna. Jakarana, dasar madusa kurang ajar sia. Sia geus gabinasa guru aing. Nya kitu deui si Oded sobat aing. Walon si Jupri bari molotot. Untuna kakerot sedengkeun beungeutna sepa. Horda kuring masa tadina oge teu boga niat rek ngabinasa. Samalah apan marane sakabe geus mindeng di pepelingan, sangkan nurut kana caritaan kuring. Tapi apan keukeuh marane teu daek ngagugu. Samalah sarua jeung si Badrowi guru maneh badegong. Nya lamun akhirna kawas kieu lain salah kuring. Tah ayeuna pikeun si laing Jupri masih kene aya harepan kana salamet. Sarta tatu maneh ku kuring rek diubaran. Tapi syaratna si laing kudu daek masrahkeun diri serah bongkokan. Satuluyna kudu ridho masrahkeun diri kanu berwajib. Nyapikeun mempertanggungjawabkeun sagala rupa kalakuan jahat anu geus dilakukeun. Kitu ceuk jakarana nyaritana tandes Turdaria. Teu aing teu sudi. Sarta aing teu ridho samalah cadu hukumna lamun kudu masrahkeun diri ka si laing. Jasok sadajan paribasana nepi ka kudu ancur lemur tutumpuran. Aing moal serah bongkokan, sama leuwih hade ajal. Walon si Jupri ngajawabna teh eleh tandes tekada geus kuat teu boga niat pikeun masrahkeun diri ka musuhna. Samalah leuwih milih ajal kitu pamadegana. Nya teu nanaon ari memang geus pilihan maneh kitu mah. Prakrek kumaha ayeuna kahayang si laing. Kahayang aingan sarupa. Nya eta modaran sia jakarana. Tembal si Jupri sacara teu disangka-sangka ukur sakilat. Si Jupri nyabut peso balati anu nyelap tina sajeroning bajuna. Teu asa-asa hiuk peso balati dilempagkeun ka jakarana ku tanaga sapinuhna. Puguh atuh peso balati meuni nyurowok datangna cepet pisan. Ningali kitu jakarana rada reuwas. Blug sakilat ngalabuhkeun awakna. Hiuk blesur peso balati mileupas. Cereb nanceb kana tangkal kai. Nya sabot keur kitu belecat si Jupri lumpat bari sasampoyongan. Kanyeri teu dirasa da puguh hayang ngaloloskeun diri. Sedengkeun jakarana korejat hudang belecat atuh lumpat ngudag si Jupri. Sok sanajan si Jupri keur meunang tatu tapi lumpat namah masih keneh kawilang gancang. Jupri, bener-bener teu bisa disabaran sia teh. Ceuk jakarana. Bari terus ngudag si Jupri nya tapi ku sabab si Jupri lumpatna bari ngarasakeun kanyeri dina dadana. Teu burung manehna teu kuat lumpat lila. Dadana karasa eungap, jegoh batu. Orolo ngutahkeun getih tina sungutna. Solontod lumpatna sosolontodan kawas anu mabok. Si Jupri lumpatna sakalumpat lampet tekung silila anjog ka sisi jurang. Reg manehna eureun lantaran eueuh jalan pikeun lumpat. Si Jupri napas senang ngahegak.
sedengkeun beungeutna sepake sang badag ngagarajag masuhan sakujur awak. Leng sirahna lieur. Nya bareng jeung kitu torojol Jakarana harita anjog kadinya. Jupri, rek lumpat ka mana deui maneh teh? Ceuk kuring mah geus teu kudu lulumpatan hayang ngaloloskeun diri. Lantaran percuma sanajan rek lumpat ka mana bae maneh moal bisa lolos tina udagan kuring. Geus cukup Jupri, sagala rupa kajahatan anu kumaneh dilakukeun. Ceuk Jakarana. Bari neuteub seukeut ka si Jupri anu keur nangtung sisi jurang. Geus teu kudu loba bacot Jakarana. Iya. Teu loba carita, sebrut si Jupri narajang awakna nyuruntul gancang pisan. Maksudna rek nubruk Jakarana. Tapi dina kayaan kitu ukur sakilat Jakarana najong batu sagede kalapa anu ngagoler teu jauh tina sukuna. Hiu kalayang. Jebrod. Batu sagede kalapa kena pisan kana tarang si Jupri. Si Jupri ngegero tarik pisan awakna ngajengkang ka tukang. Terus ngalayang ragag ka jero jurang, tarangna bejad baloboran ku getih. Si Jupri ngagero panjang bareng jeung awakna anu ragag ka jero jurang. Satuluyna gubrag awakna ninggang batu geus kitu jep teu kadenge deui sorana. Ningali kitu keur sajongjongan. Jakarana ngahuleng renghap narik napas panjang. Sanggeus kitu koloyong leumpang muruka pelebasi si jurang. Regeureun terus tunga-tengo tete la jurang teh meuni jero gurawes sareta loba batu sareukeut naronjol. Estuning matak pikasieun. Samalah jurang teh meuni poek teu katingali dasarna. Astagfirullahaladzim. Jupri, lamun maneh teh daek ngagugu kana kahayang kuring, tangtu moal ngalaman kajadian sarupa kieu. Tapi kumaha deui lantaran eta mah geus jadi pilihan maneh sorangan. Ceuk Jakarana ngomong sorangan. Sanggeus kitu mah leos kuragiru ninggalkeun eta tempat. Terus balik deui ka tempat si Oded, kulantaran teu pati jauh, teu kungsi lila oge geus nepi deui. Kasampak layon si Oded masih keneh ngajoprak kawas tadi. Karunya teuing Oded. Ceuk Jakarana bari melong kana layon si Oded anu geus mimiti heuras. Layon si Oded kudu gancang di pulasara. Tapi tangtu teu bisa kusorangan. Ceuk Jakarana ret kana tangkal cau anu katempo ngajajar teu jauh ti dinya. Geus kitu koloyong di deuketan gancang ngalugas pedog. Keplas ngala daun cau dua pongol. Satuluyna dipake nuruban layon si Oded. Wayahna Oded daguan heula sakedeung. Kuring rek niangan heula batur pikeun nguburkeun maneh. Ceuk Jakarana teu miceunan waktu harita keneh blesat lumpat muruka tempat pakalengan tarung anu tadi. Maksudna rek ngabejaan baturna sakalian bari jeung hayang nyaho kanu kajadian di ditu. Kasugri kaum dangu cag urang tinggalkeun heula Jakarana. Ayeuna urang kocapkeun kayaan di Tegal Euri harita teh anu tarung masih keneh katempo meuni ragot. Nyi Arum Mang Japar jeung sakabeh balada terus ngagempur si Juha jeung baturna anu kawilang kuat. Tapi sok sanajan kitu ari ku terus-terusan diserang mah. Sanajan kasebut kuat teu burung akhirna maripuh. Si Juha, si Keling, si Asdur jeung si Dodeng harita kawalahan. Lantaran serangan tinu jadi musuhna taya pisan kendatna. Antukna hiuk cebrod seak cedak. Hiuk cebet cebet. Tajongan, tonjokan, panampiling menibuk bek ngahujanan kana sakujur awakna. Cebrod halu kana bincurang. Aduh! Koceak si Juha ngagero koloyong gebru labuh luk bedogna murag tina cekelan. Hehehe modal si ayeuna mah hiat. Hiuk
jebrot tajongan suku sambil ngalayang kana beungeut. Kocak deui atuh si Juha ngagero. Cer getih seger ngucur tina irung. Bareng jeung kitu heuk jebrot popongkol si Ojon ngalayang kana punduk awakna si Juha. Nyuk suruk kadenge gegerungan mata kuatir. Podaran sampin, tuman tamang keluk teh. Cek si Ojon bari jeung hiuk jebrod jebrod. Popongkol dibabukeun deui kana awak si Juha sababaraha kali. Kawan tu bakatku gemas. Sarata manehna hayang mulangkeun ka nyeri kagarong anu opatan anu geus nyangsarakeun. Nya puguh kayaan si Juha ripuh teu bisa hudang. Samalah terus pada najongan jeung pada ngagebugan ku urang lembur. Sedengkeun baturna anu tilu kayaana sarua teu jauh beda. Si Keling, si Dodeng jeung si Asdur harita maranehna keur pakupis nakisan serangan lawan. Beuki lila kayaana beuki ripuh, tanaga beuki leuseuh sarata maranehna geus ipis pangharepan kana bisa salamat. Alu popongkol bedog melipating kalayang ngahujanan kana awakna. Tapi untung bedog masih kene bisa ditakisan. Tapi halujeng popongkol terus murudul dibabukeun kana awakna. Nya antuk nama si Keling, si Dodeng jeung si Asdur rubuh teu bisa walakaya. Anu saterusna bukbek pada ngagebugan ku urang lembur. Aduh ampun, ampun, aduh, ampun, ampun. Si Keling kadenge gogorobokan menta ampun. Nyempe salutong, montong ampun-ampunan pelegug. Rasakun kadinya. Ngeunahnya digebukan batur teh. Cek si Ajo bari hiuk jebrod jebrod. Najongan awak si Keling samalah baturna anu sejen oge nurutan. Mang Odin, Mang Sahli, Mang Jumad, Mang Dodo anu harita aya di dinya tuluy bukbek milu najongan. Harita si Keling geus teu bisa walakaya. Iwal ti gogorobokan menta ampun ka urang lembur hayang dipikarunya. Nya kusakedeung oge garong anu opatan geus rubuh teu walakaya. Tapi urang lembur kawas anu acan puas. Samalah katempona kalah beuki baru ringas. Lantaran sakabehna oge ngarasa ceuceup ka garong anu opat. Anu geus kacida nyusahkeun ka maranehna. Si Asdur jeung si Dodeng harita pada nenggeulan ku Ki Japar jeung muridna. Beungeutna katempo moni boborot ku getih. Lamun ningali kana syariat mah tangtu mata kuatir. Tapi lamun ningali kana katelengesan maranehna tangtu kacida wajar lamun urang lembur ngalakukeun pagawean anu sarupa kitu. Lantaran sararea hayang males kana kalakuan jahatna anu salila ieu dilakukeun. Sedengkeun Nyi Arum anu harita sarua milu ngagebugan. Tapi barang ningali kayaan musuhna anu opatan geus teu walakaya mah regeureun. Hap Mang Japar, tos Mang, rupina cekap sakitu oge. Margi si garong teh tos rubuh, maranehna tos teu walakaya. Ceuk Nyi Arum ngagorowo ka Ki Japar. Anu harita bek deui napsu pisan. Tapi barang ngadenge Nyi Arum ngomong kitu mah regeureun. Samalah samid si Ajo jeung anu lainna oge sapada harita eureun. Geuleuh atuh Daneng. Mang teh jengkel hayang males ka maranehna. Samalah hayang maragatkeun kana nyawana. Walon Mang Japar napasna meuni ngahegake sangna ngoprot. Sami Mang abdi oge. Kitu paminumutkeun paraosan mah. Tapi urang teh kedah emut Mang. Urang teu diwenangkeun pami kedah maragatkeun nyawa batur mah. Saena mah tos cekap sakitu oge. Margi maranehna teh katingalina tos ripuh. Satras nama mending sok enggal talikung sarta urang pasrahkeun kanu berwajib. Margi mung aranjeunna anu tangtosna ngagaduhan hak kanggo ngahukuman. Ceuk Nyi Arum nyaritana tandes Turdaria. Wah, padahal mah paehan we lah. Teu kudu loba carita. Lantaran tuman dihirupan oge. Bisi kahareupna maranehna ngalakukeun deui kalakuan anu kawas kieu. Tangtu mata kripuh ka sararea. Terus terang geus capek kuring teh digarong ku maranehna. Samalah harta banda oge geus sagala beak. Duit, domba, ayam.
Hasil tatanen digubuk ku maranehna. Ceuk Mang Dodo katara bangun anu teu panuju kana caritaan Nyi Arum. Satuju. Geus bae lah paehan si karong ngajul teh. Sarta teu perlu inget kana hukum sagala rupa. Lantaran urang oge boga hak pikeun ngahukuman ka maranehna. Coba atuh pikir, geus sakumaha lobana jalma anu jadi korban katelenggesan maranehna. Boh korban nyawa, nya kitu deui korban harta. Lamun dihitung tang tutu saeutik. Tah kulantaran kitu geus teu kudu panjang mikir. Urang paehan we lah ku sararea. Ngarah lamur urang jadi aman jeung tentrem pikeun salilana. Tembal Mang Odin milu nimbrung sarua manehna oge teu satuju kana pamadegan Nyi Arum. Anu boga niat rek masrakeun garong anu opat kanu berwajib. Ya nyunyung kuring onge bener urang paehan nya ngarong teh. Kadang hareupnya awah jadi ngadong anu hayang ngawasa nyamun urang. Si Banyawi. Dan jalan urang saranya geus ripu nya hareupan masoalan ngadong teh euy. Ceuk Mang Sahli, manehna oge boga pamadegan anu sarua jeung Mang Odin katut Mang Dodo. Teu satuju lamun eta garong dipasrahkeun kanu berwajib. Samalah keur kitu teh disusul kudu sejena ampir sakabehna pupok pating gorowok. Pating gorowok menta sangkan garong anu opat dipaehan minangka balesan tina sagala rupa kajahatana. Tah geuning kitu. Sararea oge satuju kana pamadegan kuring. Jadi geus we teu kudu loba carita. Hayu urang garebugan deui ku sararea. Ceuk Mang Dodo katara gemes pisan. Sabot keur kitu Srog Pakubu ngadeuketan. Teu bisa kitu Jang Dodo. Eta pamadegan salah lamun kitu ba. Sok sanajan bener maranehna teh sakabehna oge jarahat. Tapi urang teu bisa ari kudu ngahukuman ka maranehna ku cara diparaihan mah. Lantaran eta teh teu bener sarta teu diwenangkeun. Sabab tangtu eta teh ngalanggar hukum. Jadi urang sadarea ulah hayang mawa karep sorangan ah. Ayeuna garong anu opatan geus teu walakaya. Samalah meniripu ka tempona. Geus lah cukup sakitu oge satuluyna hayu urang pasrahkeun kanu berwajib. Ceuk Pakubu nyaritana tandes Turdaria. Ya lamun kitu mah matak nguciwakeun ka sararea atuh Pakubu. Sabab terus terang kuring sakabeh teh ambak ijin jeung geuleuh ka maranehna teh lantaran geus kacidang ngarugikeun. Dina hal ieu kuring oge ngareti Bang Dodo. Tangtu sakabeh urang lembur teh ngarasa ceuceup ka Ki Badrawi jeung sakabeh anak buahna. Samalah kuring oge sarua lamun ngaguguk kana nafsu mah. Tapi sok sanajan kitu tetep teu satuju ari kudu maehan maranehna mah. Lantaran kuring teu hayang ningali kadang warga lembur Sindang Sari ngalanggar hukum. Datang tu eta teh bakal panjang urusan. Sarta teu mustahil lamun engkena di antara aranjeun bakal aya anu milu asup ka penjara. Cik kumaha lamun kitu. Anu matak sararea kudu nurut sarta ulah mawa karep sorangan. Ceuk Pakubu nyaritana beuki Daria bari rutret kanu sakuraraya di dinya. Barang ngadenge kitu Mang Dodo, Mang Sahli, Mang Odin jeung anu sejena jarempe. Kitu deui anu sejena sakabehna ngarti kana caritaan Pakubu. Tah kitu cik kumaha kaharti ku sararea? Kahartos Pakubu. Walon Mang Dodo diturutan kuno sejena. Nya syukur atuh lamun kitu mah. Kuring ngarasa bungah lantaran geuning sakabeh kadang warga urang lembur Sindang Sari teh bisa diatur. Sarta daek ngaguguk kana caritaan kuring. Eta teh nandakeun lamun sakabehna ngabogaan akhlak jeung budi anu luhur. Sajabat ti kitu lamun urang kudu nibankeun hukuman ka maranehna ku cara dipaehan. Nya naon bedana atuh antara urang jeung maranehna. Jadi cara anu hade mah taya deui. Hayu garong anu opatan teh urang pasrahkeun kanu berwajib. Sangkan urusan beres. Moal aya akar kamalena anu bakal mebet melit ka urang sararea. Jadi cindekna mah kudu laukna beunang, caina herang.
anu hasilna bakal sugema ka sadarea. Ceuk Pakubu. Ngadenge kitu sakur anu araya di dinya ungut-ungutan. Sakabehna ngarti sarta narima kana kaputusan ti Pakubu. Tah kitu we ayeuna mah tang tugas kaharti ku sadarea. Anu saterusna sok urang ringkus ieu garong teh bisi ngalencar deui. Mata kriweuh jeung mata capek lamun kalabur deui mah. Tah bener kitu Mang Japar. Sok buru-buru kadinya talikung eta garong teh. Cing pageuh sangkan teu bisa lolos. Ceuk Pakubu nita sangkan gancang nalikung garong anu opatan. Nya atuh geus kitu mah teu loba dicarita. Ki Japar jeung anu sejena langsung udara tambang anu memang geus mawa ti tadina. Kawantu ngahajakeun nalikung Ki Badrawi jeung sakabeh anak buahna. Satuluyna mah si Juha, si Dodeng, si Asdur jeung si Keling ditalikung leungeunna dikatukangkeun. Terus ditalian ku tambang sababaraha beulit nepi ka pageuh. Pamohalan bakal bisa leupas. Si Juha jeung baturna ngeluk tungkul sakujur awak kasaramuk teu puguh rasakeun. Peungeutna oge katempo geus teu puguh rupana lantaran boborot ku getih. Bareng jeung kitu torojol Jakarana datang. Ningali kitu Pakubu jeung anu sejena ngareret. Tah geuning hidep Ujang. Tapi kumaha ngeunaan garong anu duaan deui? Naha maranehna hasil lolos atawa kumaha? Pakubu langsung tumanya ka Jakarana anu kakara datang. Nya Jang, kumaha ari si Oded jeung si Jupri? Cing sok terangkeun atuh panasaran Mang mah hayang nyaho kana bejana. Tanya Mang Japar sarua hayang geura nyaho. Kitu deui anu sejena. Sakabehna anu araya di dinya maralong ka Jakarana. Nu mawi kieu Pakubu Mang Japar kitu deui kasadayana. Teu talangke. Harita keneh Jakarana langsung bae ngadadarkeun ngeunaan si Jupri jeung si Oded anu duanana oge harita geus nambahan pati. Tah kitu anu kajantenan teh Pakubu. Tapi sanaos kitu satadina abdi mah teu ngagaduhan niat kanggo ngabinasa maranehna. Mung bae kapaksa teu aya pilihan anu sanes. Margi si Jupri sareng si Oded baredegong pisan. Maranehna langkung milih ajal tibatan masrahkeun diri ka urang. Ceuk Jakarana sanggeus rengse medarkeun caritana. Barang ngadenge kitu Pakubu Mang Japar nyi arum jeung anu sejena ungut-ungutan. Sararea ngarati kana sagala rupa nu geus ditepikeun ku Jakarana. Sedengkeun si Dodeng, si Keling, si Juha jeung si Asdur anu harita milu ngadenge kana caritaan Jakarana. Puguh bae atuh mending ngaranjung. Opatana ngarasa sedih jeung nalangsa. Geus mah Ki Badrawi anu jadi guruna jeung nyimayang ajal. Ayeuna ditambah deui ku si Oded jeung si Jupri. Eta beja mangrupa tenggeulan anu kacida peureus napikeun maranehna. Tapi sanajan kitu teu bisa kumaha iwal ti masing-masing hatena anu ngarasana langsa. Tapi ku ayeuna mah sakabehna oge sadar. Lamun kajadian anu ayeuna karandapan tangtu mangrupa akibat tina sagala laku lampahna anu jarahat. Baruk nepi ka kitu nya maranehna teh. Tapi nya teu naon ari memang geus kitu mah kajadiana. Sarta eta anu jadi pilihan maranehna. Tah anu saterusna kedah kumaha atuh Jang? Naon anu kedah dipilampah ku urang ngeunaan layon si Badrawi sareng nyimayang. Lantaran tangtu eta layon teh kedah enggal dikuburkeun sakumaha mistina. Tapi rek di mana kira-kira nguburkeunna? Tanya Pakubu bari melong ka Jakarana. Tapi saacan Jakarana nembalan. Si Ajo celeungkeun ngomong meuni harus sarta carita anak kawas anu teu dipikir heula. Wah, make dikuburkeun kacape-cape. Layon si Badrawi mah hadena palidkeun we lah ka walungan. Anu caina gede. Pira oge jalma jahat. Ceuk si Ajo, nyaritana teu kireum-kireum nita sangkan layon Ki Badrawi dipalidkeun. Lantaran ceuk pikirna keur naon make kudu riweuh nguruskeun layon jalma jahat. Beres Pakubu, palidkeun we lah layon si Badrawi mah ngarah teu capek kudu ngagali kuburan.
Jadi pagawean cere beres. Tembal samit pamadegana sarua jeung si Ajo. Is ulah kitu ngomong teh. Tong sok ka mana karep. Sok sanajan bener maranehna kasebut jalma jahat. Tapi ulah hari nepi ka layonna dipalidkeun mah. Sabab mula sara layon mah geus jadi kewajiban keur urang sararea. Soal kajahatan anu geus dilakukeun ku maranehna keun wae urusan eta mah da geus pasti aya balitunganna. Sanggakeun we sakabehna ka Allah anu Maha Kawasa. Komo deui pan urang sararea geus kahutangan budi ku Nyimayang anu jadi anakna. Anu salila ieu apan geus nulungan sarta ngabantu kana kasusah urang. Tah kulantaran kitu ayeuna kuring rek benta karidoan ti sararea. Pikeun ngabantu mula sara layona. Jawab Pakubu nyaritana Daria panon rutret kanu sakur araya di dinya. Nya atuh pami kitu mah mangga Pakubu, mung bae bade dikuburkeun di mana si Badrawi sareng Nyimayang teh. Tanya Ki Japar bari melong ka Pakubu. Nya paminumutkeun abdi mah. Layon teh Mayang sareng Ki Badrawi mah. Urang bantun we kalembur saterasna urang kuburkeun di ditu. Maksad abdi teh minangka urang ngabales kana kasayana Nyimayang. Anu tos ageng jasana ka urang. Tak kumaha pami kitu. Mitra cageula ieu carita urang tunda heula insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi perhatosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.